mangke anu teh minggu. Nyahay sih orang mah. Manteing apa udah? Nyake kontekan heula kan barudak seun-seun baru duit. Heeh, tak kitu. Aya duit wae dar, ayo. Nang ka taman-taman lah nu halus bener. Pernah Curak we. heeh nya. Benar. Bari cucurak. Assalamualaikum. Salam. Naon teh? Mas. Teh ke rencana Heeh. minggu Minggu Karulin. Karulin. Heeh. Benar, ini sarana renang wae, iya bud, ada masalah. Apa yang kawin lagi sudah. Nanti bang 5 juta mau itu tak? geus ge gampang lah. 5 juta. Rasa kain kita gitu teh. Apa balikan? Bari jentara wujud. Emang tak masalah kawinna. Ya, butuh mah duit nah weh. Duit kawin. Beneran kurang oke ke tok up. Tah, bisa rencana. Tok up heula nya kurang dari minjem. Saya ka Alulin kan. Sakalian bari arulin gitu. Alhamdulillah ya Allah. Sudah jadi ya. Ngadoa we urang mah mudah-mudahan sing jadi. Jadi aya jalana gitu. Jalan kaluarna. Urang sakedeung deui rek tok up. Tobat di mana? Biasa bang nu jangan ayeuna bang eno gitu lah. Kan diberet kan? Alhamdulillah. Nyambung Kita kok bisa? Yo, kopi pengen usaha ya, kopi segelas gini ya. Aduh. Aku mau itu kopi wae segala. Heula. Itu siapa ya? Ayo coba tinggalin ya. Tinggal we lah. Ayo. Biku, Salam. wah beneran. Beneran enak. Bis, Nah, duit teh is minjem duit kurang. Hah? Duit 30.000 ge bae lah. Tuntaskeun we. Sudah boga, hah? heueuh pugu urang oge lamun boga mah kurang dibere minjem deui. Oh, tah. Lain teh kumaha bener bejana teh. Orang rek diberi nginjem. Lain aya beda kawin deui cing. Ya emang duit. Pasti dah. Iya omanya mau uang aja. Perhatikeun dah budi is. Heueuh nya urang mah da kalau baturan nya usahakeun we gitu. Urang teh Urang geus. aya berusaha mah gitu. Da aya urang sih tinggal ieu ge. Orang mana Tok kawin up. teh? Orang mana kawin teh tuh? Hei, Hah? kan ada duit lah. Oh, Duit nyaman, gitu. Nah, sebenarnya aya ih dari ieu tok. masih ada sok Didukung kurang gitu nya urang 5 juta tenang lah. 130 orang mah. Kemudian kan sabaraha 130. Itu kan 2 juta lah. Kemarin kalau mau duit bae lah. mau beda-beda. Iya, sok apa dia ke mana ya? Jepang itu panggil lah. Ya urang bagi-bagi we, ieu mah sing inget we ke setoran anak gitu. Orang namun. Bang Emo. Ini Bang Emo. Lain mah benyana kawin deui. Kayak mana duit na, nah duit jangan. Dan juga Heuh, ieu kan dibantuan tapi urang kasak ku heran. Gini kan aya duit karak meangan kudu mah kan geus rek kawin mah ieu belum aya hilanya. Mun aya Awewe nah mun aya heula, mun aya duit pusing. Mending duit heula. tapi orang salah sih gitu namanya. Bebas ya masalah. heuh sih da butuh duit sih intina mah. Ayo nama sok kurang boga solusi ya ka mangga apa ya? Heeh. Kayu ngelu jeung urang. Heeh sok atuh. Heuh boga. Mana? Sok we di ditu. Ayo pokona lah. Heuh sok atuh. Mana sakedeung we nya. Nu moal itu mah dina kene. Siap. Harus ingat nih 130 nih. Siap. Orang Tunggu di dieu nya. Tungguan we ini. Ayo vaksinasi we. Heuh. Ayo. Mantap. Kadesnya. Heuh eta kudu nu bener. Bener. Dan ieu Ya, wah mah aya di ditu lah Bang Emok mah. sok. Tereh we ieu mah. Aduh, orang bagian di dia nih. Dimbasin calair we. Mau ngobek kawin saha ya. Tepugu. Awalnya can aya. Tapi kembali kurang doakan insya Allah ge.
Sok mau be sing hasil. Nah kemana ya teh? Jadi aduh tuh paling kemana? Cakira. Ayo yang perlu akan tulisan. Bisa. Nggak sih tuh lah. Masuk atunya. Awak mana? Kagihan we urang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah, Mang. Alhamdulillah Honesto. Tamu tadi diundang. Mang. Oh, sabar bang. Udah. Ya, Hei, pas udah dibawa ke dia, naon sih? Apa cina tadi bejana rek top A? Ya biasanya ayam tangan ya. Lu iya bisa iba mengobang atuh. Iya mah atuh Mang Obang. Lain Mang Obang, Bang Emok. Tingali tuh. Sempurna ke emo. Bener kumaha? Oh iya mah Bang Emok. Iya teh Mang Obang ke emo. Salahnya. Salah kumaha? Maksud teh Abang Emok yang anter. Hari ieu Bang Emo terus nah. Ih, mah lain aku Mang Obang. Iya. Anak dibantu. Iya, anak dibantuan Bang Emo. Nggak sekalian lah tulis. Sekalian tuh. Gimana ya kieu karunya Mang Obang. Iya, nikah. Tapi kayak Acis, sobat Abi teh, engke nungguan Bang Emo gitu. Nggak saya sekalian. Kalau aku siang itu dukun ke Mang Obang ke Emo. Amun boga mah tuh sekalian gitu tah. butuh duit. Heeh. Sabaraha? Kawin. Sabaraha butuhna? Mas kawinnya. Sabaraha? Sekitar 1 juta wae mah ada kawin lagi kawin. Kawin lebih. Itulah. Gitu. Ini mah tuh bener ya. Lu penting mah itu lah nya. Selamat gitu. Oh gitu. Ya geus kieu tuh ayeuna mah. Beda boro-boro keur marane urang teh. Inyaman heula we atuh. Ya, 5 juta mah. Kekurang Dibere deh. 2,5 juta. mau balik. Enggak tanggung jawab. Kumaha? Udah kumaha? Kalau karek nginjem nih mana lau ke? Yang nggak tuh, yang nggak tahu ya. Yang ngomong. Mangga Ayo tuh, atuh. mah itu. Mangga. Mohon atuh termalieur. Nu nginjem teh. Elek di bere teh kumaha diinjeman 5 juta pirage. Jadi bere 2,5 juta dah satu awet seueur mah teh. Ya enggak sakitu mah merantau ge lah. Aing ge boro-boro keur marane. Mending ku urang mah dipake teh kitu mah. Mas dituturkeun yang oke mangacau gue di imah. Kebar itu. Terus sakai yang wae tok sia mun